Sugri para wargi mandidi para baraya. Alhamdulillah dia danget ieu urang tiasa ditepang daukeun di serang acara matuh. Dina acara carita dina judul carita Jawara ti Kuburan karangan Kiriksa. Ayeuna bari taratas bagian anu ka-15. Mangga kiwari urang sami-sami Bandungan ieu carita di bagian anu ka-15 na. Sakumaha nu kantos ditaratas naskah ieu carita dina bagian anu ka-14 hanca poe kamari. Padaran Mang Dedi kepegat wanci dina mangsa alam ti beurang di hiji pileuweungan khususna atuh ka Badara anu bisa ngabinasa si Buso. Kualatan si Buso loncat kana wahangan. Tah sadengkeun atuh harita si Ejrod keur dibeberik nyatana ku hiji tangtungan Wanoja alias Lasmaya anu ngalandih ngaran ku Kalasugih teh alonya. Kumaha atuh para pamiarsa lajenganana ieu carita langkung paus nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Manuk recet di sarada patembalan jeung pada baturna komo manuk cangkur limbah menibirat ngajauhan. Horeng si mana horeng harita teh aya dua tangtungan jalma ting kolebat. Jiga anu paudag-udag di pileuweungan. Daya lian eta teh nyatana si Ejrod anu harita dibeberik nyatana ku Kalasugih alias Nyi Lasmaya teh. Anu harita keur silih udag si Ejrod mung kasusul da geus teu wani tarung. Sadengkeun Nyi Lasmaya alias si Kalasugih atuh harita kitu keneh hayang nyusul. Duanana sarua tarikna dina lumampah. Atuh merikeun kating berecet anu lumpat teh. Dua tangtungan jawara luluncatan di pileuweungan. Manuk-manuk jeung sato leutik harita nu kagebah meuli recet. Pang-pang namah manuk cangkuriling sarta terus mangpret kalabur da sieuneu. Dahan-dahan harenung anu gararing ting paletok kadobakun lumpatan. Beuki lila beuki anggang beuki jauh malah urut pakalangan tarung nu tadi geges teh katempo deui. Si Ejrod lompang ti heula ngajugjug ka Gunung Bengkok. Maksudna majeg ngumput cenah ka guha jeung sugan guruna nu katelah nini kalingking aya di dinya bisa nulungan. Heureut sawatara waktu sarog si Ejrod ka hiji mumunggang pasir. Reg lumpatna eureun heula. Terus ngareret ka tukang ada breh katempo atuh. Si Kalasugih teh keur ngudag-ngudag ka maneh jeung nanyar. Mending ngalenghoy bangun capeun ke sanggeus ngoprot sakujur awak. Tapi tetap lumpat nyusul-nyusul ka si Ejrod. Sok udag aing sia. Mana kagagahan sia teh sa Kalasugih. Nah nya jago lompat ditipu sia waing. Ceuk si Ejrod bari dereg-dereg deui lumpat muruk kanu legok. Geblus ka handapeun rungkun. Sanggeus kitu mah atuh ngarandeg di jero rungkun terus melong. Harita kamusuhna nyatana ka Kalasugih. Tetela Nyi Lasmaya alias Kalasugih rada bingungeun lebah dinya mah. Lantaran udaganana teu katempo reg atuh harita Nyi Lasmaya oge ngarandeg. Renghap napasna ngahegak muni kerep. Sanggeus kitu pok harita ngomong sorangan Kalasugih teh. Kasebelan ta si Ejrod teh ka mana kaburna sia mangkluk. Kurang ajar sasetan awas ya lamun kapanggih ku aing moal dihirupan. Ceuk Nyi Lasmaya ngomongna kitu teh bari jeung rada teret. Ai sora mah tetep sora lalaki. Bari jeung panunempuan kasebederning tempat di dinya. Sugan jeung sugan cenah nempo udaganana nyatana si Ejrod anu jadi udaganana. Tapi tetela lebah dinya eueuh atuh pok Nyi Lasmaya harita ngomong deui sorangan. Wah tetela geuning eueuh tamang keluk. Kan mana lumpat nah tapi ya pasti kaburna ka jero leuweung diubar sia ku aing. Sanajan ngombah mega nerus bumi oge sia moal burung disusul sia ku aing. Ceuk Kalasugih bari jeung dereg-deg lumpat di muru katonggo. Sakilat oge geus anggang geus jauh atuh si Ejrod beuki bungaheun nyempod dina logak.
Torojo pun cengis keluar tina rungkun cakakak si Ejrod harita. Dasar mangkeluk belagung. Geus pugu udagan teu kadeuleuh hayoh diberi sia goblok. Ngarek udag neon sia. Dasar bodoh belat belagung. Aing nu pinter mah ngan hanya kalegeun aing tatu. Benar-benar geus eta si Kalasugi sean reh. Ceuk si Ejrod bari jeung gandeang leumpang ngalaunan. Maksudna mah harek ngajugjug ka guha nu mangkuk di Gunung Bengkok. Manehna mah make jalan anu patukang tonggong jeung Kalasugi anu ngudagna. Maksudna ngarasa lamet. Beukilila si Ejrod beuki jauh leumpangna. Antukna mah serog atuh kahiji balungbang anu bala jeung harieum. Gorobas si Ejrod ku gorobasan dinu bala. Leungeun anu tatu ditungkup ku leungeun anu hiji deui. Beukilila teh karasa beuki nyanyi. Heuleut sawatara waktu si Ejrod nepi kanu dijugjug. Atuh si Ejrod menibungahin. Sup asup ka guha sarta gebrug lawang guha ditutup ku panto nu jijieun tina batu. Koloyong si Ejrod kana bangku berak diuk setengah mebetkeun maneh. Oh, cilaka aing jadi eueuh batur si Bira modar si Buso pasti kojor. Lantaran diuber ku si naon tadi teh mangkluk teh. Cilaka teh nyaho ngaranna aing. Kumaha lamun ini guru nanyakeun, wah kesalahan gede yo. Palang siang aing katipu. Saha nu nyaho eta mangkeluk teh nu manggihan Batu Ali. Bogana si Bira teh wah bener moal burung katipu aing yo. Cilaka lamun nya teh kitu tapi da kabeh geus kaliwat kana naon maka dipikiran. Ceuk si Ejrod bari jeung ngalaan iketna terus dipake meungkeut tatuna. Sanggis itu mah koloyong si Ejrod ka tempat nenden dahareun. Barang breh tetela segala rupa geus burukan lantaran geus lila teuing ditinggalkeun. Leng si Ejrod ngahuleng. Lantaran kacida bingungna ari beuteung geus lapar pisan sedengkeun kadaharan eueuh. Cilaka. Hakangeun barurukan tetela aing init-initan teh geus lila. Matak bingung yo. Kudu ngahakan naon ari aing wah. Ngalam manuk aing Ceuk si Ejrod badi jeung leungeunna ngaragamang kana bedog. Aing mah aipek teh ngan tinggal sareng kana wungkul bedog teh. Atuh si Ejrod ngarenja gred kana cangkeng. Sia deui wae aing. Bedog aing leungit tetela murag di tempat gelut. Waduh sia deui wae aing. Kabeh gara-gara si konyok tah. Aduh kudu kumaha di geus kieu aing bedog. Serap geus digubug ku si Buso. Kapaksa kudu barang gaweku. Huntu juga sato meureun yo. Ceuk si Ejrod teu boleh ngomong sorangan dawuh batur teh. Koloyong kan lawang guha. Terus pantuna dibuka barang perai. Gebeg si Ejrod ngagebeg sakar kebak. Lantaran di luar geus ngabedega hiji tangtungan nini. Tetela eta teh Neni Kalingking. Breg si Ejrod dek. Harita kena deku pok ngomong. Haturan guru lejang sumping. Cek si Ejrod bari jengeluk tungkul bangun ajris. Manehna teu wanieun ngadupan neuteup jeung guruna. Ka mana si Ejrod? Neni Kalingking bari jeung melotot tumanya kitu ka si Ejrod. Sora rada ngageter ngandung anu kakeuheul. Bade meularian teh daun guru abdi teh lapar. Margi parantos lami teu menak ngeda. Mangkaning name teh parantos gelut di abdi teh. Jawab si Ejrod sebuah hariwang. Sok sieun guruna ngambang. Mantap loba catur sia. Hayo bijakeun heula ka aing. Mana sirat mana teh mana? Piraku geus mulan malen sacan aya hasilna sia. Neni Kalingking bari ngagetrukeun itu kena tani. Daeta ge mending karasa eundur. Si Ejrod mending ngagurubug pok ngajawab bari ngelepar. Samohon teh acan kapenak guru. Malihan masih Bira sareng si Buso parantos ajal. Jalaran ditandasa ku hiji tangtungan jajaka anu ngangken murid salira guru. Kitu saras nama. Samangkluk tas anu ngaku-ngaku murid aing sia. Samangkluk tas anu ngaku-ngaku murid aing sia.
Deni kalingking harita barijeng melotot. Lantaran manehna teu rumasa marentah hiji jajaka. Sumohon ngangkan nama kitu tasi konyok teh guru. Anjeunna kagungan batu ali minangka tanda anu sah yen anjeunna teh murid salira. Kitu saras kawa guru sedangkeun si Bira teu gaduheun eta tanah. Nya kamanakeun sia? Naon sababna si Bira sia teu goblok tanah? Deni kalingking beuki kaget. Pok si Ejrod harita. Sumohon Ica nalika ngabeberik nyerat manah guru dupi katawisna saparantos mateni si imung tiak gitu dongeng nama guru. Setan goblok belagu kurang ajar sia Bira. Modar tamah bongan sorangan malah sia ge goblok pisan. Eta batu ali kapanggih ku anak si imung sadolo sarta jajak anu tadi tarung jeung sia tangtu anak si imung tah dasar sia belagu seken goblok polo. Benang katipu sia ku musuh. Lamun aing teu butuh ku tenaga sia enya kere geus sia bakal dipodaran sia ku aing. Sarta eueuh guna sia diingu oge sia. Ejrod, dulu banget aing sia. Deni kalingking harita. Lamun aya huntuk neh majikanna teh kakerot ngancing. Mangga guru, ceuk si Ejrod bari tanggah maneh neuteub kana beungeut Deni kalingking. Pok si Deni kalingking harita. Ejrod, ari siapa keneh kakala panunggal sia kantenan guru. Syukur ayeuna keneh sia kudu indit kakala panunggal sakalian bareng jeung si Kemar Tilu. Itu sia kudu bisa newak si Malati Bodas. Bisi sia teh nyaho si Malati Bodas teh rat manah teh asa dulu. Ku aing geus ditalungti kalawan hati-hati. Tah kulan telang kitu sia moal bisa dipodaran sia. Sabab butuh pikeun panuduh jalan. Ngarti si Ejrod? Sumohon kartos guru. Nanging di mana si Kemar Tilu? Si Kemar Tilu teh ayana guru. Si Kemar Tilu ayeuna aya di Pasir Belang. Sia kudu init kadinya ayeuna keneh. Ayo init sia. Init. Mangga guru nanging kumaha da abdi teh tatu. Landongan heula tu guru. Da repot pamikayaan kieu mah. Teu kudu sia. Teu dipodaran oge sia untung ku aing sia. Ayo init sia. Sia mah teh kudu tak gelut bila kada duduhkeun jalan unggul. Init sia. Mangga guru mangga permios. Si Ejrod menipias beungeut najung nangtung kalawan hate rada keheul oge ka guruna. Tapi teu bisa majar kumaha da moal bisa nawar. Sanggeus manggut kana Deni kalingking leo si Ejrod teh indit tinggalkeun guruna. Jaba beuteung lapar deh. Ari si Deni kalingking sip harta keneh luncat gancang nandingan kilat. Gebros nembus daun-daun anu kandel. Laswe teu katempo Deni kalingking teh geus balik deui ka tempatna anu serba rusia. Teuing di mana ayana? Si Ejrod harita ngahulang sakadapan mah. Terus lempang mapai-mapai tonggong gunung dek ngajugjug ka Pasir Belang sakumaha panuduh ti guruna. Si Ejrod hate leutikna mah ngarasa guliga sabab teu dihukum ku guruna. Malah barijeng lempang tepok atuh si Ejrod ngeceuih ngomong sorangan. Untung aing ku si kalasugih teu kasusul ku guru di hampura. Dasar alus milik aing. Kekawas si Bira jeung si Buso puas bongan harak jeung sombong pantas modar ge lah. Ceuk si Ejrod barijeng tetep lempang tandang pisan. Beuki lila beuki jauh ti Gunung Bengkok. Malah harita teh geus ngaliwatan ulu tadi waktu gelut jeung Nyilasmaya alias Kalasugih teh. Dina kayaan kitu Banara anu tadi rek neangan Nyilasmaya geus aya di dinya deh. Atuh gebeg Banara ngebeg pok ngomong sorangan. Kebenaran pisan sajiga-jiga si Ejrod tu dicacag sa kuaing. Tetulus ngarak-rak iga si Buso aya gantina daguan sa setan. Gedep papat gencam pemodar sia. Cek Banara beri ngagedig arek nusul ka si Ejrod. Nu harita keur leumpang salse we. Kira-kira 200 meteran deui ti Banara teh. Tapi jigana bae si Ejrod rada seukeut nalurina. Buktina we barang jeung Banara anu nyusul ka mana si Ejrod ngaret ka tukang barang breh teh tela katempueun aya Banara. Buset, jika-jika si Banara ieu wah cilaka aing yo. Aduh tenaga aing geus ngurangan bedog teu gableg kokon tatu. Beuh, kudu kumaha aing? Ah rek lumpat aing mah jina ka kasusul lagi hayang tepung lajeng si Kemar Tilu. Huap! Cek si Ejrod ngomong kitu bari beuleuk 1-4 satekar tanaga. Atuh puguh Banara meuni kageteun. Harta keneh dereg-deg lumpat mudag-udag ka si Ejrod bari ngagorobok.
Ejron, montong kabur sia. Ieu daguan si Banara yuk. Banara bari ngacung-ngacungkeun pereupna. Lompatna ngablesat lir kijang. Sok cenah jancan pati apa oge lompat di leuweung, ari ka jurung ku nafsu mah teu burung gancang we. Sarengkeun si Ejron tanaga nagjada kenor ditambah ku tatu anu karasanya nyautan. Jadengkeun beuteung lapar atuh lompatna teh kada tuur jadi leuleus. Paranden kitu ge si Ejron maksakeun lumpat sakuat tanaga. Da sieun ku Banara lantaran lamun paragat nyawa ku Banara amanat ti guruna jigana moal bisa tepi ka si kembal tiru. Nu akhirna atuh si Ejron gerahkeun sesa tanagana. Mangsa alam harita khususna mata poe panasna meuli moreret. Nambahan panasna hati jang Banara lantaran geus keheul ti tadi keneh. Ari pek teh musuhna kalah mangpret kabur. Atuh puguh we mending ngagugudug nafsu Banara harita. Lumpat nanti babaranting dah yang bisa nyusul ka si Ejron. Sakunjuning awak Banara geus mandi kesang papakaian rangsak bahas ti kakarait kana rang-rang. Kitu deui si Ejron lumpat beri ka ti buburanjat. Malah sakapun masok malikeula ka tukang nempo Banara anu ngudag ka manehna. Lamun kaparengan Banara geus deukeut ca jantung si Ejron teh sok ngadadak sok ratug tutunggulan. Hatena ting seredet teh puguh rasa padahal mah si Ejron teh geus lila ngajawara. Tapi geus eleset ku Banara. Atuh belutna ngagunakeun siasat jeung tipu muslihat nu akhirna si Bira jeung si Ejron bisa diadukeun. Heuleut sawatara waktu sarog si Ejron ka hiji mumunggang pasir. Barang breh teh telah hareupeunana aya jurang anu nangtawing pisan. Di handapna batu anu sareukeun. Atuh rang si Ejron eureun heula. Ret ka tukang gebog si Ejron ngarenjag. Sabab Banara geus tareh tepi ka manehna. Aduh, jelaka 12 aing jijih bakal modar si aduh. Kudu kumaha aing ka mana liat aing lumpat. Jelaka aing sarua jeung asup kana bubu. Tapi wah, jeung tibatan modar teu bubu aing leuwih hade arek gelut ngalawan si kasebelahan nepi ka modar sugan. Ceuk si Ejron jadi semurut ngapag Banara anu harita kedumpat muruk ka si Ejron. Gebeg Banara ge ngarenjang. Rag lumpat na ngaranna geula sakedeung. Renghap ngarenghap Banara narik napas panjang. Tarila srog si Ejron tepi ka Banara haok harita. Hei anjing, rek naon yang udah-udah kain, hah? Cek si Ejron bari molotot jika nu heueuh wani atuh pok Banara harita. Mun teu babatot sia, bisi sia teh jaho itah. Nya ieu pisan anu ngaran Banara teh hiji-hijina ahli waris Mbah Imung anu bakal bulangkeun ka jadi hate ka sia. Jeung tadi sia perlu nyaho, si Bira jeung si Busog geus paragat nyawa alias modar ku aing. Ayeuna tinggal sia sorangan. Hayo, maju si Ejron. Aing moal ti beranya hees lamun can nyacak awak sia. Cek Banara bari kakerotan amarah. Atuh puguh si Ejron mending ngaranju. Tapi pudig nafsuna bijil. Mata burak hai JR beureum huntuk kakerot ngancing. Dadana ge katara renghap ranjuk. Nafsu ngagedur amarah teh kawadahan. Hauk atuh si Ejron harita nyentak ka Banras. Setan kurang ajar sia Banara. Kuring sia teh nun ditetianganku kala sugih teh sia. Dasar man kuluk belagu ya. Si Ejron geura bejag dadana. Aing moal mundur sacipung geus. Catabak si Ejron moal sieun ku jawara nu kakara melentung. Rasakeun si setan. Ya. Cek si Ejron bari seak sebrut atuh narajang ku peureub kencana. Sabab leungeun ka atuh huma atuh harita tatu teh. Tapi Banara teh gugup nempo peureub anu nyurubuh kana dada. Banara meni sakilatnya waktu ilang leungeun si Ejron hiuk kawak ditewak atuh ku leungeun katuhu. Terus dipedo ditarik ka belah kenca solonton si Ejron sosolonton dan kagigir. Cangkeng nang ngemplong ti kajaga. Atuh hiuk harita keneh. Jubrod harita Banara atuh ngepangkeun pandengeunna gero si Ejron meninga gero. Rasakeun sia males aing si setan. Cuk si Ejron bari seak narajang make tuur. Tapi gilak Banara ngagilekeun awakna keplos panarajang si Ejron ngeplos sukuna milepas kagigireun Banara atuh menikeun kababari pisan. Gep ku Banara ditewak terus dipadilitkeun. Aduh. Cek si Ejron bari jeung murilir. Jeung muringis tungtuna gebur rubuh pok Banara harita. Heug saku aing jelaskeun. Tah tampanan. Cek Banara bari durudug si Ejron digusur bolowar we dibaangkeun ka tangga kai. Si Ejron ngusappan punukna. Harita tu jaleungeun harita keneh ngabrebay di getisian. Jikana bae tadi kabantingkeun. Teu kudu babatot si Ejron. Labok ieu dampal suku aing. Cek Banara bari seak. Jebrod si Ejron harita ditajongan ku Banara.
Nepikeun ka Puri-abun celik jeung molotot tetela manehna mah rada kuat. Sakitu hantam ku Banara teh ih ditajongan kuat keneh nyarekan. Jika nama panarajang Banara kurang mati, malum kakara diajar jadi tukang gelut. Ngan sakadar kabawa ku nafsu we wungkul. Parandene kitu tumrapna kasih Ejrod mah tetep we mata kripuh. Lantaran tanagana geus ripuh ti tadi keneh. Sabot si Ejrod keur gegerungan. Sabot. Sabot atuh si Ejrod keur gegerungan serepet Banara ngalugas bedog. Maksudna mah deuk nyacag awak si Ejrod. Kalawan coba catur hiup disabetkeun kana beuheung si Ejrod. Tapi si Ejrod ngeok kaplos bedog Banara ngahadek angin. Budig-dig atuh Banara jadi nafsu. Hiuk bedog teh dibalikeun deui maksudna mah rek nyabet dada si Ejrod. Tapi kereleng si Ejrod ngagirelengkeun awakna kana suku Banara. Hiuk kolean gebruk Banara nambruk. Ari si Ejrod jiga nu edan korea tudang jurung udung suku diangkat. Maksudna deuk ngajejek dada Banara anu harita keur ngagoler keneh. Tapi hiuk ku Banara ditewak kedua leungeun sarta dicentos sekaligus. Atuh koleang atuh si Ejrod harita. Si Ejrod harita nyekelan sirahna. Banara ikat udang terus sara teret nyangan bedogna anu tadi ngacleng. Tapi tetela eueuh jika nama ngacleng jauh atawa anggang. Nampo Banara rara teret ku si Ejrod teu diantep. Sok sanajan panunara nyai karoneng oge manehna maksakeun hudang. Hiuk ngirimkeun panonyokna kana palipisan Banara. Hiuk, aduh, saraja. Cek Banara bari kokoloyongan gebruk nyuulang sirah karasa lieur. Bumi alam ge asa muter. Sarengkeun tetempoan ranyai karoneng ting buricak cakakak si Ejrod harita. Ayo hudang di si Banara. Lain jago sia teh muatnya ditampili sakitu nyo. Cek si Ejrod semua. Atuh pudig-dig Banara nafsu kan jadi ngadadak sirna kole banget awak bah imung mandi getih kacipta di ku Banara. Banara menikah korotun tuh hauk nyentak ke si Ejrod. Untuk suka bunga si Ejrod. Si Banara mah mundur sia ku tenggelan sakitu daguan sagedeng. Cek Banara bari jeung mikir ras inget kana pangajaran ti Malaki Bodas. Banara seuri detik kalawan teu loba omong rengkenek. Banara masang kuda-kuda mata molotot ka si Ejrod atuh cakakak si Ejrod harita nyang serikeun. Nanaon make musak masang kuda-kuda oi. Apaan sering oge geus rek modal si Banara. Jembe sabeunit rasakeun barejan aing sia panarjang aing. Menit ieu sia kudu modal. Cek Banara beri cileng luncat kasih Ejrod. Geup beuheung si Ejrod dicekek satakar tanaga. Atuh si Ejrod meuni Puri-abun celik letah ngelel suku totojer kana kuda-kuda Banara. Gibeg si Ejrod ngagibegeun awak Banara. Atuh kolean gebruk rubuh. Tapi leungeun Banara telesot. Ngan hanya ka si Ejrod geus loba pangalaman. Manehna nguat-nguat maneh sakedeung sarengkeun suku disiapkeun rek nunyo jimatna Banara alias wadah minyakna. Sanggeus tanagana kumpul gurunya. Dak tukur nunyo jimat Banara. Atuh Banara ngagoak gurubang harita Banara kagigir. Terus adu songko sosongkolan bari nyekelan palangka kanana. Ari si Ejrod kerja tudang jurung gunung atuh ngangkat sukus dampas sukuna. Yo jegret. Suku si Ejrod ngajejek taneuh lantaran Banara kaburu ngagiralengkeun awakna. Barang si Ejrod arik minduli Banara geus sadar. Geap atuh kana batu sagede hulu belawar. Gebruk pas dada si Ejrod pisan. Yo. Leng si Ejrod katur lengan. Dalig-dig solonton. Gebruk we. Delilag korepaks si Ejrod kapayahan. Atuh kuniang Banara oge hudang ngalaunan. Renghap tarik napas panjang. Pok Banara ngomong sorangan. Lunas abah. Aduh merigasa ka abah ti luana geus paragat nyawana. Mudah-mudahan abah sing tenang di alam baka. Ceuk Banara bari jeuneuteub kana awak si Ejrod anu boborot ku getih ngajolopong tempes-empes. Ari nempok itu mah Banara rada ngarakacak hate. Malah pok ngomong deui. Hampura Ejrod. Anjeun geus dibinasa ku kula, dabongan anjeun sorangan geus daek diparentah ku manusia iblis. Ayeuna aing rek deangan sidini kalingking anu nitah ka anjeun. Ceuk Banara bari jeung terus sara teret. Breh bedog nu tadi ragrag ka panggih. Terus disampeurkeun gap, dicokot terus diasupkeun kana sarangkana. Tapi barang keur kitu kulisik si Ejrod usik, jigana macan pae.
kebeg banara ngarenjang. Sarepet nyebut deui bedog. Tapi meni sakilat si Ejrod ngagilingkeun awakna ka sisi jungkrang. Grobas gulutuk si Ejrod kalebak. Atuh banara menibati colohok. Nampokeun si Ejrod anu ragrag ka jurang. Kesangka horeng nasib si Ejrod sarua jeung si Buso. Ngan bedana teh si Buso mah kabawa palid ku cai. Ari si Ejrod ragrag ka jurang. Tapi sarua wae ku aing moal bisa ka kubur. Pileuleyan Jrod. Cek banara beri sup ngasupkeun di bedog kana sarangkana. Terus ngaleos ninggalkeun eta tempat cenah rek neruskeun lalampahan. Maksudna mah deuk neangan ini kalingking. Ari sabab eta nu jadi bibit berwitna. Anu matak banara can ngarasa sugema hate lamun can maehan ini kalingking. Banara indit ngadijajakeun ku recetna sorak manuk leuweung anu geus sarada menderecet. Malah hawar-hawar geus kateng sorak tong geret. Menikeun kareang di sarada. Jeung memang mata poe harita teh geus tunggang gunung. Jigana bae sakedeung deui ge tereh sumurup. Parandene kitu jang banara teu mikiran waktu. Manehna mah jongjon we lumampah. Kasugri para wargi banglu salampahan jang banara anu ngadigleuk leumpang. Cag urang tunda heula. Tangtu kaharep kasampeur deui. Ayeuna urang kocapkeun hiji tempat anu anyar kaguar dina ieu carita. Nyatana tempat anu disebut Pasir Belang teh. Kasugri para wargi kacaturkeun di hiji tempat anu disebut Pasir Belang. Pernahna teh tepat dianggang ti urut banara gelut. Di dinya aya tilu tangtungan awewe meh saumur. Papakeanana seragam alias sarua. Dadeganana sarua malah keuretan beungeutna oge sarua meni nyeples. Kitu deui kapinteranana dina widang silat. Horeng si mana horeng eta tilu awewe teh anu sok disebut si kembar tilu ku Nini Kalingking. Tiluanana keur dariuk we luhureun jukut. Jiga-jiga aya nu didagoan. Lantaran tiluanana teu oleh tinggalieuk bae gawena teh. Tapi kulantaran anu didagoan teu aya bae, pok salah saurang nanya ka baturna. Cece, nak dengan Nini Kalingking jalirnya. Pira ku ya kita datang kena bae. Nah teu kapanggis si Ejrodna kitu. Cek salah saurang anu tiluan, jigana bae manehna teh pangleutikna. Da kanu duaan nyebutna teh ece. Atuh pok nu saurang deui harita. Ulah boga sangkaan kitu mila. Apan guru mah salina terang jalir janji. Jeung deui sagarupana ge diperhitungkeun kalawan kaliti. Jadi asa mustahil lamun cek rekam bobodo teh mah. Sing sabar we anan. Sok suganya suga sagedeung oge datang. Cek anu saurang deui bari jeung ngareret. Atuh pok anu disebut mila ngomong deui. Nya, ari pelebadinya nama. Tapi kumaha lamun si Ejrodna teu panggih atuh cek. Nya urang teh rek ngadagoan we di dieu. Jiga nama ieu halangan meureun teh cetina. Cek mila atuh katina. Atuh pok deui tina harita. Ih, nya tangtu we moal cicing wae. Urang teh kudu boga kahayang sorangan. Lantaran teu hade lamun sagarupa kudu ngandeukeun peran tama. Tapi ulah gurung gusuh. Urang teh kudu tenang. Jeung sagarupa kudu diperhitungkeun heula. Lamun nepikeun ka tukang gunung si Ejrod teu datang bae, kapaksa urang kudu nyusul ka Gunung Bengkok. Kumaha ari gina satuju lamun kitu? Gina satuju lamun gitu. Cek Gina bari ngareret ka Gina. Anu disebut Gina pok ngajawab tegas pisan. Satuju, hayu kitu ge lah. Ah syukur, kumaha ari mila. Satuju teh henteu.
Cek tina bari ngareret deui ka Mila. Pok Mila harita. Satuju abdi oge. Terus kumaha tuh cek? Syukur Mila. Ayeuna dia. Si Edro teh urang daguan heula nepikeun ka Pancitungna gunung. Lamun teu datang bae kapaksa kudu disusul ku ka Gunung Bengkok. Bisi si Edro aya halangan. Tak kitu aya mah. Cek tina bari rutret kaduduaan. Alus gitu oge. Tapi kumaha lamun si Edro na teu kapanggih? Mangkane Kakalapanunggal teh urang macan nyaho. Cek tina bari jeung neuteub ka tina. Selagana oge alam dunya atuh alam di dieu. Urang teh nganu atuh sieun nepi ke kapanggihna. Apa loba jelema? Matak naon teh tanya? Teu kudu bingung. Perkara kitu patut. Pokona asa urangna bener-bener we atuh digawena. Cek tina bangun tenang pisan kituna teh bari ngusapan buukna anu diuntunkeun. Jep sakadapan mah jarempe ieu teu wanoja teh. Sanggeus ralila pok gina harita ngomong deui. Ari anu detengan kurang teh saha atuh ceu? Dengekeun gina, si Malati Bodas alias si Ratmana, cek nini guru mah eta teh muridna si Sutara, turunan ti Ki Lunjar baheulana mah. Ari ayeuna ngajadongna teh di Kalapanunggal. Gampang nebak si eta mah. Ngalamun lihas, cek nini guru oge paehan bae. Sabab mau diantep bisi ngaruksak ka urang. Lantaran manehna geus nyahoeun kana sagala rusian nini guru. Jawab tina alias numpang gedena. Nerangkeun kayaan nyerat mana alias Malati Bodas. Pok atuh gina harita. Oh gitu. Painga atuh nini guru amuk-amukan wae nya. Jiga nama keheuleun ka si Ratmanah teh. Tapi kumaha mun guruna milu campur? Gina hariwangeun bari neuteub ka si Cikal. Gampang. Si Ratan mah urang tipu we nurutan si Edro jeung si Bira teh. Terus bawa kanu jauh, lamun geus tepi kanu suni kakara didinya di Padaran. Sabab lamun kitu ributan di Paguron Sutara mah memang kurang hade. Nah sababna. Sabab sajabat ti olok tanaga teh moal bakal pihasileun. Da si Sutara teh jago anyar-anyar atuh. Cek si Cikal bari ngareret ka Gina. Pok Gina nanya deui, bangun anu penasaran. Kumaha atuh nipuna euceuk? Apan urang mah lain tukang tipu. Tukang tipu tapi ari kapaksa mah bayahna we kudu ajar nipu. Keun bae dia ka musuh ieu. Ngan ari carana mah nya kumaha engke we atuh. Can kapikir ayeuna mah. Cek tina bari jeung neuteub ka hiji gunung anu ngajegir jangkung badag. Harita teh terus we tiluanana ngobrol. Tetela ari di bawah ngobrol mah waktu teh ti karasa nyerelekna. Tungtungna waktu nu daguan teh datang. Mata poe getunggang gunung sedengkeun si Ejrod anu di daguanana tetep teu datang bae. Pok Mila harita ngomong. Caca, bening geus burik ya teh. Ari si Ejrod can aya datang keneh, hayu tuh urang tareang ka Gunung Bengkok. Cek Mila alias si bungsu bari jeung neuteub penduaan. Pok atuh harita si Cikal ngajawab nu katelah tina. Nyanya, hai tuh urang ari sabab teh si Ajun teu datang wae, kapaksa lamun kieu mah. Wayahna we capek-capek oge. Yuk, adik-adik. Cek tina bari jungdangtung terus meresan papakeanana. Atuh nu duaan oge sarua narangtung harita teh. Pok harita Gina alias panengah. Ka mana jalanna ka Gunung Bengkok teh atuh ceuk? Jauh moal teh dieu. Tuh, kabalah kidu. Urang mah pae tonggong pasir we. Ngarah bisa nalingakeun kayaan ti jauhna. Bisa nengang kemana-mana. Yuk, urang ini. Cek tina alias si Cikal bari jeung ngalengkahkeun suku. Terus dituturkeun ku adi-adina. Tilu jalma laleumpang mapai-mapai tonggong pasir. Sajajalan galecok weh ngobrol ngomongkeun perkara tugas ti guruna anu keur disanghareupan. Bari jeung ngobrol teh panonna mah rarat-reret we ka kenca jeung ka katuhu bisi aya si Ejrod anu keleumpang cenah. Tonggeret nyanger di sarada patembalan jeung baturna mapaesan kayaan alam sore harita. Breh tilu tangtungan wanoja harita teh muni pauntuy-untuy laleumpang di jalan satapak. Terus lumampah. Kira-kira menang satengah jam nituluan tepi ka hiji tempat. Anu pernah neh paeunteng-eunteng jeung pasir urut Banara Tarung. Breh di hiji gawir aya nu keur gogorentelan atuh gebeg nu tiluan teh ngagarebeg.
malah reg sarerea areureun pok Mila alias si bungsu miheulaan ngomong. Cica, itu anu ragra kana gabir. Bawa si Ejrod. Benar pisan Mila. Ayo orang udah. Ulah bakal belum catur. Udah. Cek si Cikal ngomong lah gitu bari jeung bulesat lumpat tarik pisan. Mendingan sajorelat bubuhan murid jadi kalingking menumpang luhurna. Bulesat. Adi-adina oge atuh harita nuturkeun ka lanceukna. Pating bulesat mata gila jika jurig anu ngaliwat. Nyigina jeung Mila oge nuturkeun tina wahing ku tarik tilu jama teh atuh teka tempo jerimna. Ngan ukur ka tempo sinar bodas anu ngolebat ngabelesat jiga haseup. Celila celek. Ilu tangtungan narangtung dina batu handapeun si Ejrod anu keur gugulitikan teh. Gereleng gep kutina disanggap. Cileng tina luncat deui atuh bari jeung mamayang si Ejrod. Strong anu datar turun disusul ku Mila jeung Gina. Sakilat oge tiluarana geus ngarariung ka si Ejrod anu digolerkeun di datana. Saha ieu teh, Cek? Cek Mila mimitian ngomong bari jeung neuteub kana waktu. Mangsa tos nyangkapan can pada pamirsa. Ieu carita urang tunda heula. Naon anu bakal kajadian? Nah si Ejrod teh palastra atawa henteu insyaallah enjing mangga di baris naratas dina mangsa tur acara nu sarua dina bagian anu ka-16. Hatur nuhun para pamirsa kana mangrupi perhatosanana ujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.